Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Aska Zulfafahira ti kelas 10 PS2. Di dieu abdi bade nembangkeun sajak nu ngajudul Guru Nu Aya di Hate Abdi. Guru, anjeun pahlawan abdi, anu ngajaran abdi ku pinuh rasa bungah. Kudu make naon abdi ngabalesna. Guru, anjeun teu pernah leuseuh nyerah ngabimbing abdi. Anjeun kawas pahlawan anu terus nyaangan jalan abdi. Anjeun ajarkeun sadaya elmu pikeun ngahontal cita-cita abdi. Guru, sanajan urang moal papanggih deui, nanging anjeun terus aya di hate abdi. Abdi bakal terus ingat kana nasehat anjeun. Sakitu wae anu tiasa kapihatur. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.